Alhamdulillah ngopi tos beres, tinggal silaturahmi ya ke Selawi. Wah, kebenaran nih pangkalan ojek. Mang, ojek hiji, Mang. Yuk, ojek yuk, sewa tuh. Waduh, sewa kebenaran. Bawa ah. Itu kempes kan. Iya mah. Kumaha tuh? Masa gak bawa lah. Kajian. Kajian, kumpul kayak gitu. Siap. Bawa ojaknya. Siap, Yuk. Siap. Bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Aris. Ayo Pak, Selawi Pak. Ayo siap. Ojek Pak. Ya, ojek ke Selawi. Balik ke mana? Sabarha ke Selawi. Selawi. Kajian lah. 20.000. 20.000. Oh, siap. Balik ke mana kan? Balik ke Selawi kan peduli lembur. Peduli. Anu di Lebak ya? Tanya di Lebak. Pada aya naon gitu? Balik ke iya rencangan si Ading mau tuh. Ading. Oh, eta mah tuh. Wow, saya mah heeh. Eta mah geus terkenal tuh Ading eta mah. Ayo Pak. Ayo siap. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Indah nih pemandangannya Kang. Lain indah deui. Pak, komo di Palih Lebak mah lebih indah. Aduh Pak, harimna halus Pak. Tong jenis itu atuh Pak, ewang ah. Niangan jodoh we. Jangan Pak. Pak indah Pak. Mas sae pemandangan anak Pak. Mohon. Kausen di dia mah. Alhamdulillah. Oh iya Pak tempatnya. Mohon Pak. Oh nya. Tinggal kapal di ditu. Oh nya. Kenapa deui da pamah biasa nya. Mungkin badan dia ongkosna. Bangga iya ongkosna. Pak. Ini 10? Iya 10. Maksudnya iya kumaha ning 10, Pak? Ayo tadi kan 20 Bapak perjanjian anak ongkosna. Ya 20. Oh. Pan meureun Bapak oge ngiring beuneu abdi jadi 10 ewang. Gitu. Maksudnya Pan Bapak ngiring lamun 40 meureun 20 ewang gitu. atuh ieu rumus ngojek di mana Pak? Atuh 20 mah tetap 20, Pak. Di lemur abdi mah di ditu kitu. Oh, di lemur Bapak, di lemur saya pan teh kitu man, Pak. 20 10 ewang kecuali ya motor Bapak teh dicana ku abdi, ditawur 20 gitu di lemur abdi mah. Tapi ya tetap 10 gitu. Iyalah 10. Gitu. Bingung Pak sahanu. Benar atuh ya teh. Nya cek tadi teh abdi mah di lemur abdi mah di ditu sakitu. Namun gocapnya 25 ewang. Dan milu numpang Bapak oge gitu. Ayeuna 20 nya 10 ewang gitu. Bingung saya mah bingung. Bingung asli bingung. Gitu. Maksudnya kan ongkos 20. 20. Iya 10. Kapan Bapak 10 milu merenjeng abdi. Nah, jelema teh rariweuh kitu. Mah masalah naonnya rariweuh itu duaan gitu. Semarek rariweuh, semarek rariweuh bener sampeurkeun ya wae udah teh nya. Pak, maksudnya kumaha atuh teh jelas kudu jelas atuh ieu teh kumaha? Abdi mah capek ngajelaskeunana nih. Maksudnya kumaha ieu teh? 20 pan meureun akang ngiring jadi separo ewang, 10 ewang jadi abdi bayar 10. Naon ieu teh naon? Pak. Dah, alhamdulillah naon ieu naon rariweuh amat ieu rariweuh. Naon kadengin aku tarik rariweuh naon sih? Lain kieu, Pak. Perjanjian awal Pak ongkosna teh 20. Terus kan 20 akan tukang ojek. Ojek, Pak. Iya. Sewa. Anu bade ka peduli. Oh, bade ka mana, Pak? Peduli lembur ka Ading. Ading. Oh, si Ading. Nah, terus kumaha eta masalah ongkosna? Pan geus tepi ya ka dieu, Pak. Ya. Dibayar duitna teh ngan 10. 10 ya tinggal janjina? Janjina 20. Kumaha eta Kang? Eta kumaha pamikiranna? Iya, Pak. Pan di lembur abdi mah lamun 20 10 ewang. Lamun 40 20 ewang karena milu ieu si Bapak ieu ge lamun kieu mah motorna teh milu dibawa ku abdi dibayar 20. Maaf nya abdi sanes nangbeunkeun tukang ojek nya. Mun. Eueuh pelaturanana di zaman Firaun ngojek ge. Eueuh pelaturanana masalah dibayar saparo-saparo mah. Komo deui di dieu.
lawan di dia mah lawan biasa lawan nawar ke tukang ojek 20 ya 20 dibayarna. Tuh kan Pak. Pak. Ayo. Nyawa di lemur bapak tapi ulah di saluang ke lemur bapak. Pada pamernya mah kayak bapak nya. Punten tapi Pak punten ya. Dia mah berhubung abdi di dia sebagai RT gitu ya we rapi-rapi kumaha. Ya, Pak. Bapak sing ngerti. Berarti salah abdi merenya. Nah, tuh nya. mohon. Nah, kumaha tah. Tadi kalunya aku kulilingan kemana-mana. Lah, iya sabun banget. Ya kena aku abdi di Pasian beren 100 lah ku abdinya. Oh, alhamdulillah kan Kang. Alhamdulillah kan. Ojek tuh. Ampurannya banyak, tinggal dibokennya. Selamat ya hampurannya. Hampurakeun geus bagus, Pak. Sok ngojek deui lah. Untuk ngayakeun waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.